kula mandek dongeng. Manggihan hiji carita kaget. Kaget teh kieu. Aya hiji jelema asup ka sorga, barang asup ka sorga ngalamun. Model kan ka sorga ngalamun. Atuh model mah jadi sorga ngalamun. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Mun di gerendeng jangan ngalamun mah jeuna. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Sebab naon nu dilamun atuh ja aya. Ndek ngalamunkeun naon gedong kurang kumaha di sorga. Ngalamunkeun kendaraan, ya Allah. Kendaraan naon atuh di sorga? Kijang mah geus moal hayang. Ya moal hayangeun kijang, hayangeun sote. Urang gerendeng nu susah. Ya nu sugih mah kijang geus hayang. Geus teu hayangeun sarugi mah baby band Lexus. Mobil-mobil anu urang teh nyaho ngaranna teh tah. Rolls dan lain sebagainya nu sarugi. Hayalan nu susah mah yang apaan saja. Lain mobil atuh mah kaleng susu. Hayalan. Komo karimun menyeletik. Nah, ieu keur carita di sorga kok ngalamun. Naon nu dilamun atuh kendaraan hayang naon, istana, bubuahan, bahkan bidadarina urang lamun nyaritakeun awewe sorga. Ya Allah ya Rabbi, hese nyaritakeunana sebab naon? Cak Kangjeng Nabi, cinggirna ye lamun ditololkeun ka dunya panon poe surem. Ndeu kumaha coba? Lamun nyiduh nyakslak ka laut, laut seungit jeung amis. Haju nu deuk numpakanna modal haji pede teu rido jaing mah. Atuh teu rido. Protes urang protes. Ulah. Nah, ieu keur carita kok di sorga siga lamun. Akhirnya kan ditanya ku malaikat, ente kunaon sih di sorga ngalamun kieu? Di sorga mah lain tempat ngalamun, tempat senang jeung bahagia. Ceknya ditawaran naon ge asana teu ngeunah sanajan sakieu loba jeung mewahna. Nah, sebab kula kehilangan sosok manusia anu selalu babarengan waktu di dunia, ngaji bareng, ka masjid bareng, bergerak di bidang syiar agama Allah bareng, nyantuni yatim piatu bareng dan lain-lain sebagainya, ke Mekah bareng. Nah, ieu diteangan di sorga eueuh. Kula mah kajen ieu surga mewah can kapanggih jeung eta tetep kula moal senang. Ya Allah. Cak malaikat saha nu sok babarengan jeung kula kiai anu ngaji bareng, ka masjid bareng, bahkan ke Mekah bareng. Jantuni yatim piatu bareng, bergerak syiar agama Allah bareng can aya eta kiai eta. Panglaporkeun ka Gusti Allah. Akhirna malaikat lapor ka Gusti Allah. Aya seorang manusia di sorga ngalamun. Nah naonan cek Allah? Dia ngalamun cek. Urang mana itu orang gerendeng? Lain. Orang gerendeng mah teu ngalamun nya geus di neraka kabeh. Ieu macak malaikat. Ngalamun naon nu dilamunkeunana? Bejakeun. Nu dilamunkeunana ceknya ieu di sorga kehilangan babaturan waktu di dunia. Babaturan kumaha? Ngaji bareng ka masjid, bareng ka Mekah, bareng nyantun yatim piatu bareng, syiar-syiar ngaluhurkeun syiar agama Allah bareng can aya di sorga nyana tetep can bahagia. Cak Gusti Allah, hei malaikat tanyakeun saha ngaranna? Tangan di neraka. Mun aya di neraka cepat bawa ka sorga. Langsung malaikat bebeja, ayo siapa barang jangan enggak sorga. Ke neraka, tangan. Tangan. Di tangan bener ayah. Di neraka. Iya. Kiai kok di neraka? Kiai di neraka. Hampura kiai ku di neraka. Ngridit tanggeus aing. Masya Allah, atuh dan naonan kiai ngridit. Akhirnya keputusan Gusti Allah kula titah neangan, ieu titah diangkat. Bener tah? Bener. Masya Allah. Bungahna kula lila kene cek kiai ieu. Di teh lila kene. Cek Gusti Allah kapanggih angkat bae.
padahal masih 10 tahun kene. Tetapi begitu kapanggih titah diangkat baik, diangkat langsung. Ya Allah, dibawa diseseh heula di haod Kangjeng Nabi, begitu dek dikasorgakeun kapanggih jeung Kangjeng. Da si mana? Neraka. Tos naon? Neangan babaturan ieu hiji. Gitu ka neraka. Atuh lain bebeja cek Kangjeng Nabi ka dieu. Geus, kuari mah ulah waka ka sorga. Teangan deui coba murid-murid. Teangan kawauh-kawauh anu di jero qalbuna aya zarratun minal iman, sadzarrah tina iman. Geus. Kuari angkat. Tadi mah SK ti Gusti Allah, kuari SK ti kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Atuh dana ka neraka deui neangan babaturan. Tinggal sieu bae aing ka sorga encan ka neraka. Ditinggalkeun nya na. Ya nungguan di lawang sorga kieu angel oge sih. Haji Samsung meureun ditu nya. Akhirnya reagan. Teang atuh loba, Masya Allah geus murid, geus kawauh, nu alalakrab, nu asal wau, atuh pan di neraka karari bae keur naon? Neangan jelema nu aya imanan. Ya kula ieu. Si urang mana sia? Kula urang pondok, sangaran sia? Haji Pendi moal wakas ya mah. Aya ekstrim oge teh jelema nya. Akhirnya terus dicokotan. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya dibawa sisih dihaod berangkat diasupkeun ka sorga. Kula maca dongeng eta aya sedih aya bunga. Ari sedihna atuh loba nu ka neraka. Bungahna ternyata seorang kiai, seorang manusia solihin anu geus ka sorga dibere kewenangan untuk mencari murid-muridna, mencari dulur-dulurna jeung kawauh-kawauhna. Ya Allah ya Rabb, aya bunga tan mantap kadang-kadang ngahajakeun silaturahmi ka kiai abeh diwauhan kunyana. Urang mangawuhan ka nya bisa nyana wau ka urang hese. Akhirna pada kula saat jeung Gus Dur wau akrab lain lalagaan, kemudian jeung Mbah Mangli atuh wau, kemudian jeung Mbah Masum Jogja patali aya dulur di Jogja jadi wau, kuari jeung Habib Lutfi sangat akrab. Geus teu naon-naon ieu pikiran teh jang di akhirat. Kadang-kadang kitu tah kata ka Habib Lutfi geus nuhun jasanya sering ka Cilongok, bahkan ieu geus aya di telepon. Poe tadi aya ti Maroko geus daratang ka Pekalongan, kula geus ditelepon tita ka Pekalongan aya mau tako. Nah ieu kadang-kadang nyurucut bunga ka aku gitu tah. Sebab naon? Ka impina beda Habib Lutfi teh mun kula jaritakeun impian-impian jeung jelema-jelema tertentu paling beda Habib Lutfi. Hese ditebakna kos Gus Dur. Hese ditebak nomor 1 lain. Tebak nomor 2 lain. Hese jana mah jeung eueuh bendu jana mah. Tuh sia mah seuri we heran aing mah. Katebak waing sia lah. Hese kos nomor 1 lain, kos nomor 2 lain. Jeung eueuh bendu deui ka jelema teh. Coba ge deukeutan Habib Lutfi eueuh bendu jana. Eueuh naon. Kula anu geus nyaho aya disebut nyaho jasa wa meureun besi tapi hafal insyaallah. Nu dimaksud kula lain sakadar di dunia jang engke di akhirat. Sebab pernah nyana nyaritakeun impian nyana deui nyaritakeun impian ka jeung Kangjeng Nabi di lingkungan Kangjeng Nabi aya A B C D E. Tah ceuk kula diengkeun aing aya eus ieu. Ge ngadaengkeun Haji Pendi eueuh. Kabari deuk kaol Habib Lutfi malah nu ngobrol masyaallah. Kapanggih jeung Tuan Syekh, kemudian gitu ngarendeng jeung Tuan Syekh Abdul Qadir aya Habib anu di luar negeri dicaritakeun kula sok kadegeun aing aya eueuh sih di dinya teh Haji Pendi eueuh deui bae. Macana kan ieu maca. Da ieu keur carita jadeuketan ahli-ahli Allah. Keuntunganana lain sakadar di dunia mere pencerahan tapi seperti dongeng nu tadi sahanu nyaho engke misal
Gus Dur Gus jelas tambah ye di akhirat di surga jangan ngalamun. Gus kenapa ngalamun aja? Ada yang belum ketemu. Siapa? Itu Haji Pendi. Biarin aja sih. Enggak usah dia mah udah. Biar jadi areng dah. Eta dongeng nomor kahiji. Nomor kahiji eta dongeng. Dongeng nomor kedua. Kula manggihan deui aya hiji jelema di dunia ngabohong bae. Nya nama lamun teu ngabohong ngiri awak. Dagangna teh ngabohong bae dagang. Dagangna ngabohong bae. Aya ahli politik mah politikus mah ngabohong teh emang parantina. Amun teu ngabohong mah teh jadi politikus. Nah, tapi orang gitu-gitu ge ye kuari khawatir. Setelah kukula dibaca tentang perjalanan politik sangat mengkhawatirkan. Urusan pilpres teu khawatir sebab tama pelaksana. Tetapi nu sangat dikhawatirkan caleg. Bermunculan caleg-caleg non muslim. Engke kuari kan geus aya 500 sekian puluh caleg non muslim, 570. Ye lamun engke nya geus menguasai parlemen. Kuari baik kuari karena kasabara hulu geus kos kieu kula kadang merenung ya Allah ya Rabb isi kumaha kahareupna caleg bermunculan kafir non muslim. Nah ieu engke ka ditu da lamun di Tangerang aya sabaraha kursi provinsi aya sabaraha di pusat aya sabaraha lamun 570 nu jadi saparo bae berarti kan geus 200 sekian 250 bae misalna Masya Allah kan. Eta kan kakarak tahap awal, mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya aya oge sih bedak hati kumaha kadituna engke. Sementara MPR kan geus teu berlaku, mandul. Keputusan pada kitu diserahkeun ka rakyat, sementara rakyatna kuari kan milih ge lamun dibere duit. Tidak sadar bernegara, tidak sadar berbangsa, tidak sadar beragama. Masa si Haritanu kudu dibawa ke pondok pesantren kiai cium tangan aju dipilih kan orang inggis ieu mah keur carita soal kekhawatiran sebab ningali karakter bangsa seperti ieu aya tah saeutik kekhawatiran 5 tahun ke depan Masya Allah. Nah ieu mah keur carita kekhawatiran mantak hati-hati kobo ieu urang kota. Nah iya mah geus beta mah salah satu kekhawatiran. Nah iya kuari jelema di dunia ngabohong. Paeh lah maot kiamat caritana. Nah barang geus kiamat arti timbang amal. JPD maju. Timbang. Begitu ditimbang salat aya. Puasa aya, teh husu-husu ge salat aya lah. Zakat ya sakapeung mah osok kan sakapeung mah. Fitrah bae mah osok meureun. Ah. Tapi di samping eta zalim aya. Kemudian naon kitu garana dan lain-lain dibandingkeun kagorengan jeung kabagusan teh 50-50. Saimbang ya Allah ya Rabbi saimbang ya saimbang teu berat ka bagus teu berat ka goreng pas akhirnya cek malaikat terserah di ka surga mangga di ka neraka mangga ya ieu mah akur bisa di ka surga los bisa di ka neraka los dibebaskeun tapi jangan ngomong kieu can nyaho kan ka surga kos kumaha neraka kos kumaha akhirnya nanya coba tolong jelaskan surga. Cek malaikat perem. Beda. Wah, kemewahan surga teh ditayangkeun. Wah, itu tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Beres. Coba neraka. Perem cek malaikat. Beda. Wah, neraka. Dengan ribuan tahun teh penyiksaan siksa neraka wah geus mah orai tina seuneu kala tina seuneu bayombong tina seuneu
dan lain-lain tidak sedih. Beri-gidik. Akhirnya, nah gas, milih mana? Lantaran tukang bohong di dunia. Pasti nama sorga teh neraka teh sorga. Ya, cek aja pendi, neraka. Milih neraka. Sebab di dunia ada kan nyana mah lamun henteu kan gitu. Ya tukang bohong mah kan gitu. Ya di akhiratnya kababawa. Jadi di akhiratnya dianggap punya sorga, neraka ya. Neraka berarti sorga. Jadi nyana milih neraka teh dianggap punya sorga. Ya malaikat neraka lah. Malaikat kecil kok. Cek malaikat ibu dak sableng apa sih? Akhirnya Haji Pendi milih neraka. Khayalannya pasti sorga. Begitu asup ke neraka panas. Kok asli sakina? Ya kok asli? Asli atuh kekerepekan ya nah. Gogoakan. Cek malaikat bungan saha. Tadi aya geus ditita ka sorga kok neraka. Ye, sakina teh sugan teh mah cara di dunia. Emang di dunia mah kan lamun henteu, tah mah sia. Cek malaikat tuh kagak bohong. Ye, pugu kurang 3 kilo, disakilokeun ku sia. Nah iya tukang bohong mah, ya nggak bohong meteran, ya nggak bohong timbangan, nggak bohong zolim, nggak bohong hitungan dan lain sebagainya. Engke ternyata nyana kabawa tah ke akhirat. Jadi kunya nanti ya dibawa pajar gitu malaikat tukang bohong goblok gitu coba. Malaikat mah teu bohong bolon. Bohong. Akhirnya jadi kikian malaikat. Coba nu jelasin atuh geus jelaskan neraka. Entah ya mana minta ayeuna lapor ka Gusti Allah. Nyana sebab laporan malaikat kan tadi titah milih geus mana kuari amal kula nu bagus. Kula hendak nanyakeun amal nu bagus. Kan boga keyakinan ka sorga jeung ka neraka mah lain ku amal. Nyaho kula ge. Ya gegera dia ulah ngobrol panas. Tadi kan kula titah milih antara sorga jeung neraka. Kula milih neraka, coba kula ka sorgakeun. Bejakeun ka Gusti Allah. Ayeuna laporkeun ka Gusti Allah. Laporkeun ya angkat oge. Jadi tetep maksudna tukang bohong mah titah milih ka sorga ge neraka bae. Tetep bae aya bae teh ka neraka bae jangan dianggap malaikat tukang bohong. Ye, ngaji atuh sia. Malaikat teh loga bohong. Orang lain gitu karakter bohong kabawa lah ke akhirat. Sakepeng waktu kula baca eta dongeng eta hayang seri oge di lain waktu mah tapi maksudnya ieu sedih oge. Orenganan bohong tetep bae kabawa ka ditu. Nu tadina titah ka surga ge lantaran tukang bohong tetep ka neraka heula. Nah mentak hati-hati urang salila hirup di dunia mun dagang jadilah pedagang anu jujur. Ulah eureun dagang jak Kangjeng Nabi teu pernah kapanggih jeung pedagang hajun nitah eureun dagang. Kapanggih jeung petani sing jujur tanina jak Kangjeng Nabi kapanggih jeung petani teu nitah eureun tanina malah dibere cara-cara tani nu rapi. Kapanggih jeung panglima Kangjeng Nabi titah eureun tinitah eureun jadi panglimana jadi askarna tapi Kangjeng Nabi mere wejangan sing jujur jadi panglimana jadi askarna lain ulah jadi polisi tapi periwit teh hiji bae ieu periwitna 2 3 isuk-isuk nu ieu periwitna sore nu ieu peuting ditiup keneh teh periwit ulah nah, gitu keneh tentara nah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang dorong doa ka almarhum sosok seorang alim, sosok seorang kiai. Ulah ditingali gorengna. Allah Maha Pangampuran. Urang tingali bagusna sebab Kangjeng Nabi selalu ngalung. Di alam ku urang dicatat ku malaikat. Urang sok ngalem ku mayit bagus. Gitu. ID Bandung mah di Garut lain. Kumaha ieu mayit sae paeh. Kaibadal bait khair eta pangalem dandakeun terus ulah sok dijore-jore. Mun aya dulur urang, tetangga urang, nomat gorengna ulah sok
disebut bagus dabe terus baik ku urang goreng maka kabeh ge aya tapi Allah Maha Ghafur Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim ku ghafurna Allah urang boga keyakinan dihampura da ieu baku lama eta beta dita almarhum hiji jelema bisa ngaji tur ku Allah ditembongkeun teu bisa ningali jelas kanu sejen sababna nyaritakeun ka kaula tentang tina obat kemudian bagusna eta geus jelas maca Quran maca kitab mah terus bae katingali lamun lain dibere maziah ku Gusti Allah naon maka dengan maziah eta lah urang doakeun mudah-mudahan almarhum kasalahan-kasalahanna dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amal bagusna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala keluargana putrana istrina mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere salabar tur tawakal ka Gusti Allah bisa neruskeun sepak terjang anjeunna dalam rangka liilai kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren dulur-dulurna kabeh Ki Lukman kabeh mudah-mudahan sami-sami ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang selaku muridna kawauhna tatanggana kabeh nu aya di dieu mudah-mudahan urang husnul khotimah diaku ku anjeunna ku Malim Derahim di akhirat selaku muridna ku anjeunna selaku muridna sehingga urang di akhirat loba nu ngaku kiai anu ngaku kiai sehingga urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naila ala kadar jang sebuah itibar bae dan kula mah sakali deui hiji ada kampung jadi ngomong teu bisa bahasa Indonesia pacaletot bebas bahasa Melayu teh kacaletot bae mentak di dia tadi nanya kaki Lukman di dia bahasa Sunda cenah pan ari ka ditu mah tuh kaki ka haji sakarang ngaranna teteh utin esa tukang sayur teh sitin kan Melayu di dinya mah tah sitin mah gudang balok Melayu suka bakti orang di dia mah Sunda nya atuh Sundana jore dinya lah ieu mah kula lain naon ku hiji da barengan ge geus wah pohara bunga luar biasa ulah aya naon di antara urang ulah aya sekat yuk urang silih doakeun urang kampung di dieu urang kota silih doakeun jeung mun aya naon-naon yuk urang pecahkeun babarengan dalam rangka ngajunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Loba keneh dongeng mah dua bae heulanan tanya sakitu bae tengetkeun tah dua ge insyaallah teu kudu make dalil. Bararisan jasa dalil mah kuari. Wah, jarago boro-boro nu ngaji ieu ge mun geus ngadalil an-nadhafah minal iman. Heuy, ka mana lompat teh? Ngadalil sadaek-daek we nya. Gitulah para jamaah kaum musliminnya. Kapunten teu sabudaya kalopatan sareng kira-kira kula aju bungahna deui di ditu kapanggih wae jeung Ki Lukman nyalateun kapanggih terus atung nikahkeun kapanggih aju sering ka Cilongo kula kadita jadi geus asa-asa alhasil neruskeun baheula abah kula akrab jeung Malim Derahim anu dari kula ge ku ari akrab jeung almarhum jeung Ki Lukman jadi nerus alhamdulillah kakurangan-kakuranganna mah ngaranna ge jelema geus ulah sok dibongkar-bongkar sakitu ala kadar pihatur tisim kuring hapunten dina samudaya kalpatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.